Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Akang. Cek, kumaha tuh ya teh? Abdi nagih bolak-balik ngan icuk cole deui janji teh. Pan saya teh butuh cek, kumaha tuh hutang teh geura bayar. Aduh, hampura Kang. Bece teh can boga duitna kamari teh salaki janji rek transfer cenah. Tapi teh jadi wae cenah mah gajihana diunur. Lain unur-unur wae meureun gajihan ece eta mah alasan wae salaki ece di ditu buating di ditu teh maneh nek teh kawin deui boga dinu ngora. Sok gagabahnya ari si Akang nuduh salaki ece henteu-henteu. Salaki ece mah satia kitu-kitu oge. Yeuh ce, mun bisa mah bayar we atuh setengahna we heula. Abdi teh butuh jang poe ayeuna butuh pisan jang mayar ka rumah sakit. Nah, hajang mayar ka rumah sakit ari kitu saha anu gering Kang nu dirawat di rumah sakit? Eta tatangga tadi isuk-isuk tes dikade ku abdi teh. Bohongan we si eta mah meuni hese mayar hutang teh. Janji we icuk cole geus dikade ku saya teh tadi isuk-isuk. Oh, hari kitu mah antosannya Kang sekedap. Yeuh, Akang. Ece mah bayar hutang teh mau di setengah-setengah. Rek dibayar KB. Yeuh, aya duit mah nya. Yeuh. KB-nya lunasnya. Nun pisannya, ce, duh. Yeuh. Hutang Ece anu mah lunasnya. Nuh nya katampi ku abdinya. Mangga, Ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caleg ini. Kang Chandra Permana SH, caleg DPRD Ciamis. Ini Akang perang, Damang Akang. alhamdulillah. Asa ganteng, asa cerah gitu. Asa kasep jadi caleg mah. Yang puguh atuh namina ge caleg, masa caleg teu gagah mah kan jaga wibawa. Ih, itu. Kang caleg. Manawi abdi teh pengen duit 200.000 butuh pisah abdi teh. 200.000 Nya. Aya setengah 200.000 mah Kang. Kumaha mun 100? 100 kita nanaon. 100 we teh nanaon abi. Wios. Mun wios. 100 mah aya tuh. Sekedapnya. Nuhun Pak Caleg ditampinya. Nuhun pisan. Abdi tadi nambutna 200 namanya dipensiun 100. Berarti Pak Caleg ke abdi gaduh sametankeun 100.000 deui. Teu naon isukan we bayarnya ulah hilap 100.000 deui Pak Caleg gaduh sametan ke abdinya. Mohon. Caleg mah kedah konsisten. Siap. Ulah ingkar janji. Siap. Anjing bayar 100.000 deui nya. Mangga siap. Abdi namanya dipasan 100 nya. Siap. Si emut sesa 100.000 deui. Siap. Nuhun Pak Calegnya. Siap. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kela. Sumere duit teh urang. Tapi lah urang juga hutang. Ngarti aing. Kela. Iya.